Sok, dia gue. Lusa ya kumpul OSIS deui barada ngiring kan? Namun abdi mah bade ngiring. Abdi oge sih bakal ngiring, tapi na teu tiasa lami soalna aya acara keluarga. Oh, oke langsung izin we ka Kang Aksa tuh. Kang Aksa saha eta asa karek ngadenge? Ih, mahnya teu terang anjeunna teh kondis anu kawentar pikasieun di OSIS. Oh, nyangga satu engke abi izin kasih Kang Aksana. Konten Kang. Ah, mangga. Konten Kang, menunggu waktuna. Abdi cerita di kelas 10 MIPA 4 dari izin kantor isukan dari Unpad. Soalnya ya acara keluarga Kang. Karek ge 2 kali rapat terus nyohonkeun izin wae. Nya geus itu. Cuman Kang atemuannya Kang. Sami-sami. Nanti bakal ngebahas tentang kepanitiaan OSIS di sekolah ieu. Daunkeunnya Jadi balik deui teh. Emang tos nyarios ka Kang Aksa? Atos. Monian pisan nyarios ka Kang Aksa. Terus Kang Aksa ngajawab naon? Jadi kan kamari teh abdi ka ruangan OSIS nyamperkeun si Kang Aksa. Tapi na teh jawabanna teh menitiis pisan. Urang yakin kalau misalnya teh si Kang Aksa teh paling pikasieun pisan di OSIS. Ya. Guru presidennya. Aplikasi yang bisa kan tadi keaneh jadi audis. Biasa wae sih sebenarnya mah. Emang ada sih anaknya. Tahun ieu anu jantan calon anggota OSIS lumayan loba. Tapi kuantitas teu nangtukeun kualitas. Margi abdi nembe ngiring ngumpul cobi tepangkeun deui diri masing-masing. Pampir abdi bisa. Abdi subuh. Tepangkeun abdi anak. Termasuk kami abdi cerita di kelas 10 MIPA 4. Oh mana anu kalau izin teh? Ayeuna rek izin deui. Cuman Kang eta abdi dinten ieu aku mau izin deui Kang. Halus karek jadi calon anggota geus izin. Kumaha ke jadi anggota? Tong senengna mana nya? Kang. Ih, pika keheuleun pisan si Kang Aksa teh. So, mana kemarin aja tadi? Mana teh kan ketua kelompoknya? Nah, beberapa tadi ke Barcus, tugas tugas tara di gawean. Tete kan tanggung jawab mana sebagai ketua kelompok? Cocok jadi ketua kelompok. Mau sih nih? Mana tuh bisa mengatakan orang sebagai komisi ini? Iya lain tugas mana? Terus saya nama nih masalah dia. Serem tuh nih kawan. Kumpulannya Kang, ini salah abdi. Dan dira abdi aku jadi dari dulu sekali di mana Kang.
ieu mah sama. Naon mending mana keluar we. Terangkeun hate pikiran sok. Keluar. Oh ya, Sat. No. Mana apa lu bisa kasih jatah? Mana pokoknya? Tuh. Terus nah tuh tadi ngambil lapisan dengan bobo. Masalah orang mah masalah wae kayak gitu. Nah, emang naik apa mana dia kemana gitu. Bogo mah ngomong oh gitu. Ah, mau mana lah. Menuju ngantosan saha? Nah acan uwi. Iya Kang, ngadaguan ojek online. Oh, di mana kene kitu Mang ojek mah? Saabal Kang, ti tadi ya dibatalkan wae. Tos sareng abi we. Kepada Kang. Wios, buru tos burit ayeuna mah. Bae Kang. Wios atuh. Kang ieu teh meni muter-muter wae. Abi teu apa bumi anjeun ka mana? Atuh naha atuh naroskeun. Punten jelas. Ya udah, sekarang lurus aja Kang. Kakak didinya. Atuh nuhun ya Kang. Kemah pamit aya nu ngajajak deui ku abi we. Iya Kang. Seneng Kang.
pisan ka boga batur. Sis tidak benar. Aduh, atas jam sakieu balik yuk. Yuk. Kenapa? Ayo. Ya, yuk. Halo? Zeta, Ya. iya si mama. Hoyong anjeun datang ke bumi. Oh, iraha. Ayeuna wengi sabari emang wengi. Anjeun kudu nyobian masakana raos pisan ya. Oh, nyangga satu. Abdi siap-siap halanya. Oke. Ya. Salah eta Aksa? Iya, Zeta. Waalaikumsalam. Sok atuh mangga kalebet. Assalamualaikum. Ma. Iya, Zeta tos dongkal. Waalaikumsalam. Wah, geus pisan. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Mangga ka dieu cantik. Oh, tante. Kali itu nya. Mama aja masak. Anggap we masarangan. Wah, ayo orang lah. Mohon maaf. Iya, udah masak. Sumpah. Puntennya saya mah. Banyak tak sawios. Neng Jeta ada di mana? Biasa nama Pak sehari-hari nyun video konten di TikTok atau di Instagram, Pak. Oh gitu. Iya, kami. Hari Zeta singa orang mana? Abdi asli Cipadang, Tante. Oh gitu. Ya, pun sukses sareng enggak mendapatkan pada malam untuk ya. Amin, atur nuhun, Tante. Pokoknya Tante atas dan sakia cilian nama saya Pak abdi balik ya. Oh, mangga hati-hati ya. Tante. Ayo, Cet. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aksa ka dieu lah bapak sareng mama kadinya ieu. Aya naon Kak? Mah? Anjeun aya rencana ngalanjutkeun hubungan anjeun sareng Jeta ka jenjang nu leuwih serius. Mohon aya Pak. Asal WHD, anjing putus hubungan sareng Zeta, sabab sareng anjeun harus kena tingkat serius mama sama papa mau izin aku sabab keluarga Zeta beda suku sareng keluarga orang. Tapi mah Zeta teh awewe nu bageut, ramah. Emang teu tiasa kitu lamun urang teu percaya teuing kanu kepercayaan karuhun urang. Teu tiasa Aksa, kusabab keluarga urang masih kuat kepercayaan karuhun. Leuwih sae anjeun mapas hubungan anjeun sareng Jeta
margi bapak sareng ibu tos ngajodohkeun anjeun sareng pilihan arurang. Let's go in the garden. You'll find something waiting right there where you left it, lying upside down. When you finally find it, you'll see how it's faded. The underside is lighter when you turn it around. Bayi tinggal di garasi Kang Aksa. Jeung saha eta si Aksa? Jeung si Jeta teh sih. Hah? Naon? Iya Jet, jeung maneh kan? Lain, eta mah lain jeung urang, eta mah si Kazi. Zi angkatan urang? Ya. Olah. Kunaon eta si Aksa? Ngapa bisa kitu? Teuing babaturan maneh, geus lah teu perlu dibahas deui. Sing sabar ya. Sing sabarnya Jet.